latihan jadi tuh. Di gini si bule nak kan di. Oh jadi tuh bos latihan. Jadi Pak Jri si bule kan di akhir. Boleh nak kakak itu. Oh jebikan lo. Oh, ketemuan ngomongnya. Dasar bunga cabul karena bikang weh. Ai kelas budak akhir pemajikan aing keur dagang mirong kalajengking. Bruh. Kumaha tuh bisa ieu mah latihanna. Sekajing B2an ilmuna koe turunkeun heula. Di si bule mah kayak nyusul lah, udah kudu dikarbit heula si eta mah. Oh, sekaya dengan kowewe si bule mah. Goblok buku gue. Sok ambil posisi, bola ge. Udah ambil posisi jeung Dede kelenya deh nya. Jeung Ayu heula. Di mana, Bos? Di mana, Bos? Lalu tangka kelapa tuh. Nanti dia banget tong jauh-jauh ek dindinya taman kota. Siap, Bos. Ayeuna nih rek cipokan pahareup-hareup ngajajar. Ngejajar. Pilih sikap, sok, kuda-kuda. Gua naik. Pajri, Aing mah. kuda-kuda lain kitu sia mah rek kudaan sugan. Langsung. Oh. Kuda-kuda tah. Abong si dua curut. Kieu. Yo. Sia masih keur ngepet geuning banget hadean banget ari diajar silat teh posina kagarang. Aduh, itu lewatin kitu di latah. Udah ulah pucuk sia mah. Bos. Takut. Saya Kang Mang Paring. Bener sia mah. Oh kuda-kuda. Saya yang gagaro heula gate geuning digegal gorila sugan. Ieu meureun, Bos, leungit. Yus kudu serius ya akhir. Siap, Bos. Jadi Cap. aing terima aing ditangkang gulung ke perguruan pelok buah tuh sabelah RMJ jeung Mang Dawi. Aing tadi keur lewat diledek. Ledekna kumaha, Bos? Cenah perguruannya nih mah galakna bae wirya cenah ge sia mah boga perguruan juga jalak pengkor wah huntuan gitu. Waduh, tau bener-bener ngece, Bos. Makanya cenah ka halus poek diturunkeun ka Siap, BM Bos, aing. Ilmu undur-undur jang-jangan ku aing turunkeun. Emang aya jangan-jangan, Bos. Aya di aing mah pokona mah lah. Pokona mah sok ambil posisi hiji. Kumaha? Sia ngorehan tunggul jarami bawa naon kumaha. Siga ini pohon Pajri. Hir dia budak di belahan ku nih. Tarik dari si gedang, Bos. Pantesan itu buruk-buruk gitu. Hiji. Dah. Nah, lain gitu. Bukan gua. Nah, Oh, iya. Yo. benar. Dua. Tarik. Karena ada kumaha. Tarik. Nih. Dua. Tarik. Tarik. Semua kok. Bukan anak buah teh bener-bener heh. Sagering tengah darengeting ini yang bisa ngelawan RM teh sak. Kabener RM atuh. teh gitu-gitu teh. Sia nurutan nah. Dia nyariin kikieun. Gitu. Bener bae, Bos. Ini, Bos. Ambil sikap. Hiji. Dua, tarik. Pajri. Fokus jeung si Tohir tuh alus gairah siga tong corang murus. Ini mah geuning siga embe sakaratul maut. Ka bener. Eta nya lamun disiladin ku RM moal teu ngapung posisina. Kuat yo. Geus kitu geus kumaha neh bae lah ayeuna mah. Tong Saya mah. aing. Eta huntu sing deunggar. Geus kumaha neh bae hir. Geus karana ieu padu bae lah kayak gulung jeung si RM mah pajungkut-jungkut moh naon atuh. Atuh lah. Geus Ilo. lagi. Nah. Latihan. Oh, bisa. bisa. Ampun sia mah. Geus da aing percaya ka nyaraneh sugan bae RM ngajarong keng kenyagot kudu campurkeun RM-na. Siap, Bos. Urang wani moal ngalawan perguruan jarak pengkor. Pan bae lah kayak kumangke bae. Nyalah, iya. Ulah sieun ku jalak pengkor rek jalak. Euy, Pokoknya di itu teh saejetan anu aya rada kuat teh. taha. Budak rada leutik, budak teh. Kurang kelek bae lah bawa ulin. Ulang ieu bae lah, sok dilawan bae lah. Heeh lah. Kuat-kuat lah. Karo urang ilmu urang eleh. Jarak pengkor, eleh. Sok diuk lah. Mulai urang cuang Bae naon? urang nu ngatur strategi jeung nyamperkeun perguruan jarak pengkor. Kumaha urang Mang Dawi? Soalnya perguruan jarak pengkor mah tiluan. Geus ulah sieun wani lah gitu urang percuma geus ngakanan kenteng geus tapak di leuweung. Oh nya. Urang mah lila urang percuma nya mentok makanan ieu mah. harapan bae kumangke. Harapan bae lah. Percuma urang geus tapak di leuwih curug di leuwih rupit. Oh benar.
mangkara urang eleh lah, urang duaan ge kuat lah. Ulah sieun jalak pengkor, ulah sieun ku jalak ngangah. Angot urang mah ngaranna alus. Perguruan plok buah golek. Lesang. Ah, ai perguruan lesang, ai perguruan buah. Sieun ini mah soal harapan we kumaha ke? Harapan geus sieun kutiluan. Ulah. Nu udah ge teu malah leutik lah. Calungkreng. Ye, nu kos kieu mah ye. Tah, percaya kan. Oh, kan lila tapa di leuwih curug. Deui lain deui eta. Tah. Leuwih curug di deket leuwih rupit. Nah, urang sataun leuwih meureun tapa di dia. Oh, harapan we ulah sieun. Harapan bae lah kemah. Percuma orang geus ngakan kenteng, ngakan ember, ngakan baskom. Soalnya Mang Dewi tadi nyaritakeun cenah urang geus ngakan baskoman. Yo, beteng we geus aya baskoman yo. Cuma geus kadar aspal ngagulak-gulak, budak leutik dihareupeun diakan. Mang Dewi mangkana ngadar aspal mah pan pahit beureun. Buat ena mah serang Mang Dewi. Ayolah, urang diserang ulah sieun. Ulah sieun lah geus ngadar aspal ngagulak-gulak baskom. Naon-naonan nu kitu mah. Eta mah urang dihakan ya mah. Akan wae. Oh, salah lah. Budak. Budak sadek. Ya, Jangan ngelak pisan. Ya, aing geus seubeung hakan kieu nya. Tah, aing geus seubeung. Hakanana jukut. Embet, Bos. Aing masih ngakan jukut lain embe ieu. Ayo kitu naon? Jama ieu. Oh, jama. Buta. Ieu teh buta hideung. Buta ge kuing diakan lah. Belum elegan. Aing teh sieun. Enang ulah pada ngomong apa? Her, urang jeung. Nonan. Turun lah. Cuma orang lila di luar. Harapan aku si Padri. Siap. Nih, apa Ji? Ajar. Nya nek ek nurunkeun ilmu naon nya nek? Ya, aing mah naon bae bisa. Aing mah ek nurunkeun ilmu papatong lah. Kopatong Hibar. Ek kopatong ek sedang belek di sok kapan Bisa aing mah hibar lah. Sing hok. Sok ek naon nya nek? Sok we aing mah naon bae bisa. Oke lah, hajar budak leutik ieu, mau aja teu lah, lawan. Uing teu lang teh mun uing eleh mah ka mana? Hajar, lawan. Ya mah perpuluhanna bulit. Aing masih aya dipentil deh. Mana we maju atuh kalau jeung sarikeun. Aduh we, sekarang. Mau ojek mah peloon. Atuh da uing ya aya kanjut disentil. Hajar di bagian. Kurang berarti. Ayo ubar lah atuh. Lah, ubar. Hajar. Apa sih? Bos. Benang enak ku aing nya nih. Sok nya nih. Ngalawan ka aing mah. Wah, kalungan deui. Kalau Wipit mah tadi tuh, maka di panas itu. Aduh, ayo bos. Paji beunang ieu. Kumaha tuh? Doli tinggal si Paji modal ge lah. satu doli dah. Cuman si bule ieu gantina. Heeh. Tapi udah mau sampai modal si Paji moal. Moal sok bisa lo gitu. Bisa ngaleungit dia kan bisa jadi belut. Belut pedas. Lain. Belut non. Belut pink. Aduh. Oke, Bu, balik, Bu. Balik lah. Wih, daripada kelang beunang. Ayo bos. Kagak gue siom begugi. Iya, nah bos. Anak aing ketinggalin sih mah. Si dibunikeun kenal, bos. Cokot ulah bos. Mang Dewi. Soalnya Mang Dewi tadi nyaritakeun cenah urang geus ngakan baskoman. Yo, beteng we geus aya baskoman yo. Ulang akan aspal apa? Oh, Pak Jri, hir nya budak dibere naon ku nya nih? Tadi geus ngakanan vlog ieu non. Naon. Ulah sieun urang percuma geus kadar aspal ngagulak-gulak, budak leutik dihareupeun diakan. Euy. Mang Dewi mangkana ngadar aspal mah pan pahit beureun hidung.
Thank you.